Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sareng sim kuring di channel anu sasari Kang MS Official. Palawargi sadayana kumaha daramang, mudah-mudahan palawargi sadayana aya dina kesehatan lahir sareng batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Palawargi sadayana dina dangatna sim kuring sejam midangkeun video siraman ya. Siraman anu biasa dilakukan dina adat Sunda waktos bade pernikahan ya, anu dilaksanakan kanggo panganten istri. Seperti anu biasa kurang ketinggalannya dina siraman teh biasana aya pangaron eta wadah cai, terus kemang-kemang seperti kemang melati, kemang kenanga, kemang mawar ya, yang sajabina eta sebagai panyengit gayung kanggo ngaibakan eta panganten istri. Tah dina kegiatan dina pelaksanaan siraman ieu ngandung harti simboliknya, artosna ngabersihkeun lahir sareng batin. Maksudna naon? Supados eta panganten istri anu diibakan teh dina ngalaksanakeun engke bahtera rumah tanggana aya dina kebersihan dirinya lahir sareng batin. Palawargi sadana sumangga orang tinggal ieu kegiatan siraman. Cium tangan sayang. Iya. Kemudian dilanjutkan wa kisah. Wa kapani dia wa ngalih